Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di channel Zeno Irawan. Terima kasih pada yang sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, share, comment, and subscribe-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi sepuh, waktu abdi turun tahta. Abdi pada hidup Kanjeng Purbasari, selaku pengganti abdi. Aku Putri Cikal, Bapak Kedamil Abdi. Ya bapak, mana kudu beli barang jadi kegantina. Bisa kuring ke spinal. Biasanya Purbasari awal itu tanpa biasa putri, tapi mau dikuring. Mana mau emas, seperti Purbasari jadi awan tanpa putri. Lajang berlangsung menjaga mantra. Sikap Purbasari jadi awan kubitik fisik sidang tina kulitna. Tinggali Bapak mana ya, waktu Bapak makan di jalmi lo dilaknat. Jadi lo yang berkata. Gunawan aku jalma dilaknat si damane depannya jadi ratu. Terus putri, buruk pengawal, Keren Purbasari 300. Kalau kamu ser abdi, abdi keterangan jadi abdi. Mencari kanaki, buruk pengawal, keren. Manfaat di beliau satuan. Ya. Putri, aku salaku abdi, abdi aku kan abdi pada yang ada mau pokok pikan putri cicing atau nomor pengawal. Abdi pada kakak pandai. Terus pengawal gajah ngirim pondok searus eta. Purbasari oge hidup sorangan di leuweung. Nah hiji poe Purbasari kelingih diharupkeun hidupna. Manehna poe hiji rutung kaluar tina rukun. Sahan je? Mohon ada bebas pada sareng sareng ajeun. Akhirna Purbasari beruruh ka sarung jadi babaturan. Untuk ka sarung kacidan karewas ka Purbasari kalayan pawakembang anu eta. Dina hiji peuting purnama untuk ka sarung hiji eta tempat anu sepi bari tapak. Tutup berenang. Ujung-ujung tempat itu kasarung apa jadi talaran. Naon saya kata nampakna. Akhirna Purbasari saya akan diberi besi runtuh. Lajeng aya kajadian dina kulit Purbasari beulina jadi beresih jeung geulis deui. Wah, kajadian anu ku abdi bisa dirasa duit abdi kapal deui. Tutup hatur nuhun. Isukna Purbasari jeung lutung ka sarung balik di Takaranto.
langsung songsul. Kumaha anjeun tiasa jadi gelis deui disadayana atur nuhun kalau Tuh Kasarung. Mohon ayeuna abdi ngaku ayeuna hayu urang nandingan tunangan abdi ieu tunangan abdi. Ya, tapi kenangan berbarang, agar lagi pangkasnya kan di kerajaan dia. Iya tunangan abdi. Tuh Kasarung oge loncat-loncat siga nuker nang Purwasari. Mohon atas. Ka eta monyet tunangan maneh teh. Oh, tenangan monyet. Ya, itu kunaon? Lutung Kasarung nyindiran sakan yang untuk itu akan dipisahkan dari bani jadi manusia. Lutung, aku jadi pangeran. Ya putri kalau kita abdi teh pangeran sampun ditutup ku penyihir. Jadi Lutung Kasarung cinta sejati yang bisa ngangin tutupan dia. Mohon abdi ayeuna ngaku ele abdi nyuwun dihapunten Purwasari. Mohon abdi teu ngapura anjeun Purbararan. Akhirna Purwasari jadi ratu